kabogoh di mana? Iya ya. Itu mah pulang ke Karepelan. Asa. Unik, Aisyah ada salah kesalahan sia. Sorry. Mulai ya perlu yuk. Gandeng saya nyosa ditolak awewe sia. Tumben yuk markas lehe. Marana ya anak bebenyit. Biasanya ngeretem di dia. Dong Neng Ida. Tapi lain. Ini samperkeun ku aing ah. Aing teh. Neng Ida ya, Neng Ida ya. Neng Ida. Si Mang, sok kenal amat. Neng Ida. Auding Neng, Auding. Kabogoh Neng. Kabogoh di mana? Iya ya. Neng mah kitu. Auding Neng yeuh, Auding. Kabogoh Neng. Motor kunaon Neng? Ku Auding ya di hadiahnya. Ulah seperhatian kayak geus ada mah hirup deui. Neng mah kitu amat. Auding Neng, ieu Auding. Auding saha boa? Ngaca tuh di luar langit. Tega dia Neng. Nolak aing. Buek ge eleh ku aing kasepna. Gara-gara si Juli, goblok si Juli. Bingung ya aing kana ngida. Aing segitu gantengna ditolak. Ngida, ngida. Doangnya mantep ya. Oh eleh ke orang kaya aing. Orang kaya isuk-isuk minum nate cai jeruk. Angge sarua. Iya, air jeruk ngaranna ye. Dul. Bedul, saya Juli kan. Nasi aing capek sama di dinya. Aya naon sih mak mamarahan bae. Bebanget sih ya. Mana harjuk bae dinya. Olos mah capek di leuweung di mana. Ulah mamarahan bae geus mah joreng ngolotok kita beungeut. Jorek kumaha sia abas jaga baheula aya danan ku aing tolol.
Atau eta mah abah nak kapung pereman meureun keur ieu. Geus ulah ka mamarahan bae ieu tah jeruk hakanan. Minum ja capek meureun. Sudi amat aing ngalabot jeruk eta. Ngeunah mak seger. Geus gara cokot tuh kalapem nang aing. Capek aing nyokotin nyengalanya nyokot. Heuh tangguan atuh. Kula nyokot kalapa heula di tukang. Gule, makan dia. Ngomong dah sia jeruk kesak elong bikin ke kolot sia. Pokoknya kalau sama amis jasa mak. Amis di mana dia? Guna ge jeruk hasil jasa. Demi mah nu kalau sama amis jasa. Ah, lu sama jeruk beda meureun. Eta leungin sanaon? Aduh ya kelapa. Mak aing jadi bencana be. Aduh, aing dasar lain nyenangkeun ka kolot balah nyelakakeun ya aing meni barareus kieu. Aduh, eta milih jeung irahat ya berbakti ka kolot. Pan ya haseup hungkul. Aurat sorry. Kitu dia aing. Ustazah baheula mah. Juli. Ay ma, bego na talagit langit atau tamapan lain song-song. Ini tai sia Juli. Tanya kolot kitu ge modern sia. Atuh heuh, emak eta bolong ge henteu nya bisa pakai niupan. Oh nya. Siapa aing nu bego ieu? Emak. Pan ya suluh mah hiji deui. Aing lamun panggung saenggon sakieu mulu terus saka panggung dia. Lain mah aya tugas ye jeung emak jeung ngagawean ka Uding. Aya tugas naon jeung si Uding ye? Jadi kieu mah. Eta sia mun ka jeung pal jasa emang aing najis naon sia? Jadi kieu mah. Tujuh aing ka sia. Karas anak nu berbakti jangan. Bener. Ah, itu mah pulang ka areupelan. Asa. Unik ai sia ada salah kesalahan sia. Sorry. Lomok sia tah. Adinya hak aku sia ka dieu tah anak durhaka mah. Kami jada pokok materi tapi eta doa naka kabul bae. Beng, jadi kau dintu lucu. Aisyah lucu kunaon? Kau ding mah lucu, amun keur menang kabungna. Goblok sia. Aing keur sedih. Bungah naon dia? Tuh, coba eta. Sakitu keur sedih. Lucu Emang bener kau ding? Goblok sia. Aing dicakar dia beungeut ku aing. Lain eta Kak, ku kami di deleuna teh tadi beungeut harasem gitu, doang tai ucing. Ya jedog dia lah. Aing keur parusing. Kelek dia tanu haseum mah. Waduh. Lain Kak, sebenarnya naon ieu pas anu frustasi gitu. Coba ge caritakan kami. Puguy ge aing keur frustasi. Frustasi kunaon Kak? Pugu aing ditolak ku si Cinta.
Si cinta. Paham dia dua cerita aing. Gue cancing dia lah. Yuk. Aing kudu ngarusal yuk. Assalamualaikum. Iya Bang Kelukna ya. Beng. Hey. Naon dia? Cicing di dia, aing yang nanya ke dia. Dia. Diuk we lah. Dia kamari ngomongna si Ida bogoheun ka aing. Mana nitip salam hangat, nitip mere roti. Buktina si Ida nolak ka aing tadi cikena. Pokoknya mah aing teu ngarti aing deuk neangan dukun pelet. Tah nusok naon dukun nusok eta tah nusok KWW supaya laku. Oh, santet. Ai dia nu paragi awewe paragi HPW hayangeun ka aing. Pelet tetanggarana poho kula. Tah eta Kak, ulah luluasan teuing eta. Doraka ke jadina. gandeng dia lah. Benar itu. Dosa. Ngajedog ge yoy lah. Geun bae dia. Lain eta ka uding serius nengan dukun pelet. Atuh. Emang dia boga dukun pelet? Dukun beranak. Atuh kakak hayangna pelet naon? Pelet bujair, pelet emas, anu gampang mah pelet lele. Ari dia eta mah pelet para blauk. Aing mah pelet oge paragi awewe bogoheun ka aing. Oh, eta atuh ngomong ti tadi Kak. Pelet-pelet kan loba pelet. Tenang Kak. Kula boga kawau tukang pelet. Lamun kakak hayang diantar kula. Bener dia. Bener. Eta mah mati jasa. Bener dia. Anter aing. Hah? Atuh hayu bae kula mah. Tapi aing sini bohongan deui ku dia. Moal Kak, serius ayeuna mah. Cuman loba syaratna. Bener ta? Sebutkeun syaratna. Coba deuk di aing tas si syarat. Sebutkeun be, nu penting mah si Ida jadi milik aing. Ieu syaratna. Kahiji Keduana naon, Kak? Anu kayak gencan. ngaganggu bae. Coba cicing dia yoy. Dengikeun dah. Hiji kahiji kakak kudu mawa beas. Oh gablek aing eta mah. Aku lagi gablek, Kak. Kadua kakak kudu mawa hayam. Ambalaya katincakan hayam di imah aing. Aku lagi sarua boga, Kak. Di imah. Katiluna kakak kudu mawa rokok. Gampang. Coba. Tah eta kula teu gablek, Kak. Ngajak dong, dia ulah pikiran bae. Iya mah urusan jelema dewasa. Ngabahayakeun karena dia jeung kana aing geus cicing bae. Oh, heutuh. Heuh cicing dia yoy, nyambung bae. Dong kabel bae lah. Cicing. Nah, terus nekira kakak kadukuna. Secepatna aing. Tah, lamun kakak yang buru-buru, geurakan dia panjerna. Panjer naon? Pan, atuh kudu daftar pan Kak. Bade biasa eta antriana. Teh kakak di pertamakeun ku kula geuraan panjereulan. Seberapa duit kira-kira? Kakak ayeuna aya barah duit. Aing aya oge ya duit. Sesamaya cau. 100.000 doang. Geus mahi sakitu ge. Cicing lain ieu mah cenah aing. Ieu bo. Boga duit teh sih Kak. Nah. Tuh, ngan salemar-lemar na Jul. Kak, cukup. Guys, kula ayeuna endek ka dukun heulan. Bisi kaburu rame didaftarkeun ku kula. Geus ya, berangkat ke itu. Kabaran aing lamun geus. Siap. Ke koin disadiakeun tah. Non ngaranna? Hayam. Oh, tah eta si syarat. Koin disadiakeun. Kak, kula lempang heula nya. Ulah naik pesawat. Oh, lempang.
Baik aing ngongkosan. Kadang-kadang kak, doangna aing salah ya. Naon deui bae salah? Eta kos nama kakak di Bobodo deh baik ku si Juli tadi mikir dulu. Tah, bener kak. Naon dia nu bener? Eta kakak dibohongan di bae. Moal. Moal ini nama. Percaya aing ka si Juli. Yang penting mah neng ida bogohon ka aing. Lamun nggak bohong, kumaha. Talian ku aing ta budak. Hari tengah denge karena kami mah nek balik bae lah. Ayo lah, nang balik. Lu malabur dia ka ditu lah. Ayo kakak lu bareng mal balik. Moal aing nungguan si Juli. Tuh. Udah balik deh itu skoplok. Naon dia balik deh. Hayu. Mana? Daftarkeun. Perasaan cepet amat yul. Asupan mangkan aya panjer cepet. Aduh. Halo buruan. Dukun nangis nangguan. Gedeng heula. Ulah dek nanyakeun heula besi aya syarat nu lain deui. Ah, loba amat syaratna doang nurek nyokot bansos di desa. Terus gila. Lah, emang geus siap. Hari sia atuh aing mah geus geus nyaho bahkan kada rieu aing teh aja mah pinter. Lain mah ngadungku kitu kos jenglot. Enggak buat sia ngomong kolot. Dari asup kita. Anu bisa kita cari budak. Neng geus sendeluk di. Oh, bener tuh enak geura, nunggu di ngebul kene. Bel amat ditangkrak si Juli. Geus hayu geus asup. Bener dia. Cuman syaratnya ulah nyeleukeun beungeut. Oh, Karena sama marah lamun dia nyeleukeun beungeut. Nangkul bae kau dengeut. Ulah nyeleukeun beungeut. Itu bae nangkul. Bisa temanjur. Bah. Nangkul bae nangkul. Bah, punten bah. Ulah ya perlu yuk. Gandeng saya nyosa ditolak ku awewe sia. Nyahun sih. Atuh iman dukun terpercaya. Manjur. Hebat, hebat. Ngeluk ulah nyeleukeun beungeut. Lamun dia minta ilmu kang aing kudu aya syarat-syaratna, beas, hayam, duit. Aya can syarat-syaratna, rokok. Apa bah nyaho? Tapi beas jeung hayam kulang nitasi abeng beli keur di jalan bah. Ayeuna mah rokona we heula ieu bah. Ieu meuli nama samangkus. Tapi beak nama ku si Juli. Rumah rokok sabu. Kalau itu saya naon lah. Diterima kurang kan sabungkus ge. Engke mah tambahan deui nya. Terus ayeuna kumaha bah? Geus kalikeun dengan sia. Kalikeun. Ieu budak leung gawe amat leungeun apa? Jurig talis. Geus kalikeun mah. Geus. Salam. Masa teu percaya amat ka aing geus. Geus ada nama sakti. Nuhun heula. Bah nuhun ya bah. Oh, iwakeun, jom, geura mantau kali itu. Kumaha? Mantep tuh. Mantap Jul, nuhun aing nuhun. Bonusan deui atuh. Ah, gampang ke deui. Aing geus boga duit ieu. Kayak gampang dimerek aing. Ya. Aing balik lagi. Asik aing tutup ngerokok.
Mana bagian kula, Mak? Bagi dua tuh. Geus rokonan ke segala macamna, hayang segala. Cai geus enak geus sakitu mabur. Aing tak adil. Geus geus sia. Lihat aing yang sia. Awas mau dibawa ke Dede lah sasal gitu. Ini pujeng mama rugi. Dasar emang matere. Reaksi jika tiduknya. Pak, tapi aing dijual mahal ah. Coba atuh ka dieu sakedeung. Atuh dukun kula teh ya terkenal ge sa benua. Tadi pantas beda ka dieu geus dititipkeun ka Mang Uding. Ding, pokoknya mah aing teu ngarti. Eta awalna kue dua, kudu jadi dua dia mah. Pokoknya mah aing teu ngarti, isukan kudu jadi dua. Hah? Tapi yang kedua mang, iya yang loba kesini mah. Neangan ku siang ngontrak di mana, neangan anak aya masuk masukun. Pokoknya mana awalnya dua jadi dua, aing balik. Hai. Lembok kayak cinta. Kabur yoy. Sabar kok.